Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten. Pamirsa tepang di sareng abdi Salma Zahira dina acara Waruga Warta Rumaja Gaul. Warta anu baris dipidangkeun nyaeta angkutan tradisional anu masih keneh dibudidayakeun. Pamirsa, dina salah sahiji tempat, tepatna di Sambilalu, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dina danget ieu masih keneh dibudidayakeun nyaeta keretek. Naon atuh keretek teh? Ayeuna abdi tos kasambung ka Anggi Nuraini nutus aya di lapangan. Nyanggakeun liputanna. Keretek merupakan angkutan tradisional ngagunakeun tenaga kuda di zaman penjajahan Hindia Belanda. Nu nimu angkutan ieu teh nyaeta Insinyur Charles Theodore mangrupa litografer jeung insinyur. Di zaman baheula nepi ka ayeuna, yen keretek teh sok dipake pikeun angkutan jeung kamana-mana. Sanajan loba kendaraan nu lain, masyarakat leuwih loba nu ngagunakeun angkutan ieu. Selain tina harga nu mirah, keretek teh aya di mana-mana. Hatur nuhun ka Salma Zahira di studio. Sapertos nu katinggal di dieu seueur pisan angkutan umum salah sahijina keretek. Di dieu abdi tos sareng Bapak Amang Ruhyat nyaeta salah sahiji kusir keretek. Pak, tos sabaraha lami janten tukang keretek? Abdi janten tukang keretek tos lami aya meureunaan 25 tahunan mah. Berarti tahun sabaraha nya abdi meureunaan enak tos 25 tahun di keretek, berarti tahun sabaraha ta abdi teh nya. Janten kumaha gitu. Tidak tos kitu. Janten tos lumayan lami we nya. Lami gitu dengan di dieu. Hatur nuhun. Naha didamel janten tukang keretek? Alasanana pertama kahiji nya tika pungkur nuju alit karena keretek teh dugi ka ayeuna tos gaduh istri tos gaduh putra. Alasan nama daya dapanel deui we taya pada melan deui janten kana keretek ke dugi ka ayeuna gitu. Hatur nuhun. Teras naon ripuh bagjana salama janten kusir? Ripuh bagjana kalau bulan bagjana kalau hari Idul Fitri bagjanya pendapatnya meningkat itu. Hari-hari Minggu ada bagjanya, selain hari-hari biasa dapatnya segini, hari Minggu mah lain lagi gitu. Hatur nuhun Pak. Sami. Dina abdi tos sareng salah sahiji panumpang nyaeta Ise. Naha milih naik keretek tibatan angkutan nu sanesna? Pami abdi mah nya sim abdi mah janten kan pami kana angkot mah eta teh jalan deui janten kana keretek. Hah? Eta polumu kaum hun. Tah janten jadi papa deui bade ka bumi teh janten milihna teh kana keretek janten ngamet tiasa caket eta we gitu. Muhun. Biasana arah di mana ka mana tujuan keretek teh? Abdi mah ti Bojong. Mun ieu ti Majalaya janten arahna teh ka Bojong gitu. Mun. Kumaha rasana naik keretek teh? Nya kitu. Angin sepoi-sepoi lah. Tiasa caket sareng penumpang anu sanes oge gitu. Muhun. Hatur nuhun kana waktosna. Salian ngaran anu katelahna di daerah Batur ge loba ngaranna, contohna di Sukabumi disebut Nayor jeung di NTB disebut Ciundomo. Pamirsa, mung sakitu nu tiasa diliput. Abdi Anggi Nuraini sareng tim liputan pamit undur diri. Hatur nuhun. Nyanggakeun ka Salma Zahira di studio. Hatur nuhun ka Anggi Nuraini. Pamirsa, warta nu tadi dirugikeun mangrupa acara pamungkas dina Waruga dinten ieu. Ngawakilan tim produksi Sim Kuring Salma Zahira, amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.